Lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena saksi palsu bos. Ketika urang nyaritakeun sia pangeran sia saha Allah di mana ayana nyaho teuing aju sia teh cak saha eta pangeran Allah ma aing ngomong pangeran teh Allah tak ieu jelema nu kosieu pinarakaeun atawa aya sia pangeran sia saha Allah cak saha sia cak kiai Habib dia ngomong cenah pangeran Allah talamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya pangeranna patung meureun ieu ge picilakaeun syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20 nu jaizna hiji kudu kagambar sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD di SMP di SMA eueuh tek modal eueuh mantak lamun teu masantren deui cilaka siapa sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat lamun camat teh ngaji tapi camat orang mah make kopeannya mancrit bagus berarti ngaji sebab orang Sundanya tuh si hade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat teu kasalahan mitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran besingkeun ditanya hei ajuci ulang siap tukang naon di dunia magahan ngaji pernah teu disampaikeun bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka pernah saha sakrina Habib Salim aing mah babari baik aing diteangan ka di akhirat beb sini pernah kan saya cerita iya pernah iya udah selamat aing jeung Habib Salim ka surga.